Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu wajib di para rasul, jumlahna aya 4 pikeun anu wajib, 4 pikeun anu mustahil, hiji pikeun anu wenang. Nadomanana 4 nu wajib di para rasul, 4 nu mohal di para rasul, nu disebut wajib akli sanes adi sareng syar'i. Salajengna sifat anu nomor kahiji tina sifat anu wajib di para rasul nyaeta sifat sidik, hartosna bener para rasul. Nadomanana hiji sidik bener para rasul, mustahil para rasul bohong. Ari dalil anu nudukeun kana bener para rasul, lamun para rasul bohong tangtu urang diparentah kana ngalakonan bohong, tapi eta teh mustahil. Dalil aklina nyaeta annahum law kazzabu lakana khabarullahi kaziban wa huwa muhalun. Hartosna upami para rasul bohong, pasti berita ti Allah bohong, sedengkeun eta mustahil. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Surah Al-Ahzab ayat 22.